Tahun 2007. Pangrok jalanan aing mah. Wan balik lah mana? Nah gitu mah. Mana bobolodong anjing cek. Mana lah kan itu gobloknya aing. Gimana cerita? Mah mundurnya teh SMP teh ka SD kelas 4 kan ngaranna SD 5. Halo SD 5 apa biar SD 5. Biasa SD 5. Siswa. Itu musik piano lah, paya dia lah. Intro lah. Tenenet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalem, sabar. Oh iya nges ope aing ope. Haji gope. Power bro. Dan selamat datang di SMP Podcast episode 2. Dan hari ini kita bisa tayang di YouTube, bro. Yes. Luar biasa. Ya kamera ya, coy. Eh, Kalah. Hakaneun lah. Ini opening. Lapar. Jadi karena SMPT adalah artinya sudah makan podcast atau lain? Ayen, Buka masing-masing. Masing-masing. Iya. Main lawan jay, mana? SMP Podcast. Main lawan. Sun Mamah Papa. Anjir, aing mah subur makmur pamanukan. Anjir. Pemanukan di mana tuh? Subang itu. Si Andi berarti SMP artinya adalah Subur makmur. sumur makmur. Mana aja yang nawan? SMP Podcast. Sun Mamah Papa. Anjing. Menurut ente versi SMP Podcast itu singkatan dari apa? Kalau cek urang mah sudah makan podcast. Karena kan memang lamun urang teh kerja mana SMP teh sok. Nah, mana mah karena nepi ka imah jol-jol balik kan SMP sudah makan pulang biasana. Bisa. Jadi kan aya mah sudah makan tetap balik sih. Tapi BTW ya dia jika kieu palingan ibu pengajian ieu. Tapi terinspirasi dari nama pertama gitu kan. Kita sebelum memulai si podcast ini makanan udah tersedia gitu kan. Terima kasih kepada pemilik studio yang sudah menyajikan makanan ini. Betul. Kamar Terima kasih. Kamar anak disulap jadi studio mini, alhamdulillah. Jadi kemarin di episode pertama kita ngebahas tentang pertama masuk SMP. Terus itu ngebahas naon ya? Ngebahas sepatu lah nya, emang Outfit lah, gitu. outfit trending ya. Betul. Terbaik eta atuh Outfit zaman. trending. Jadi ayeuna nya ngebahas SMP deui naon deui. Nya. Karena Bertahap kita ya, karena kita teh adalah kumpulan orang-orang yang pernah satu SMP bareng, satu kelas, kebetulan satu kelas, walaupun saya cuma 1 tahun setengah, ya. Tapi ngeuna bro, setahun lah ya sekelas nya, karena kelas 2 kan misahnya. Tapi catat setahun setengah ge lain dikeluarkeun. Betul, karena pindah. Dikeluarkannya ku kolot. Kalau mana tuh cocok kayak si Andi mau balik, mana pindah mau balik, si kamu ganti bener. Karena memang ke SMP teh orang teh selalu naonnya dileskeun teh abus les anjing, di kamana-mana kan teh asup karena main PS dan pemawana si Andi anjing. Padahal lain aing si Jai sebenarnya nama Jai. Jadi kieu anjing miteuna teh. Kan di Tenaing emang aya rental PS2. Belajar inget teh nih. Nah, ketika ku aing teh milih rek main PS atau mending ieu les. Mending main PS di. Mending main PS cek aing teh kedewe les mah minggu hareup daya keneh cek aing teh. Karena memang gitu si Andi mah ieu. selalu dibelokkan guys, tapi memang orangnya memang kerbara resep pisan main PS. Jadi sekolah mah tanya orang selalu sekolahnya. Harus sekolah. Cuman lamun les orang melipir ke tempat PS, bro. Main gitar hero aji. Nah, di antara PS kan pasti ada favorit ke klub sepak bola lah. Ya. PS gitu kan. Nah, Mana di antara kalian yang misalkan si timnya kalah gitu kan, nu nyalahkeun stick saha? Aing mah teu sih. Tuh orang banyak antara nyalakan stick. Jangan menyalahkan diri sendiri, weh anjing. Tapi orang mah nyalakeun nu gigireun biasana mah. Berarti tuh anjing. Nurin goblok aing kagok cek aing teh ngaja aing masih kitu padahal ada hubunganna. Hubunganna. Nganten urang aya si Ima nu boga eta nu boga PS-na. gitu kan. Kan misalkan mana main mana main misalkan. Waktu mana teh sakedeung deui aya lah setengah jam deui lah di waktu kan di waktu geuning sajamna teh 2500 zaman baheula mah aing. Aya waktu saeutik deui ngaranna teh anu main PS teh Iwan. Inget kene teh. Emang mana teh pangulian teh di sawah. Eta mah mana teh main cik mana ya urut urang teh ya urut urang. Wah ditulikeun urang digoron ku indung urang ditulikeun lah ku manehna teh. Aya cik nu bogana. Wan balik lah maneh.
Nah gitu mang. Mana bobo lodong anjing cek. Mana lah kan itu goblok deh aing. Ieu mah cerita bener anjing bobo. Tah mata katelah manehna ayeuna. Bobo lodong enggak sih? Namun anjing. Bobo lodong apa lodong karbit gitu. Nu make karbit. Iya, iya. Bobo lodong. Bobo lodong cek mana. Gelo anjing cek astagfirullah. Dadah. Bolodong aja. Karena emang manehna panggungna di sana nepi ka ayeuna katelah Iwan lodong udah. Jadi Iwan lodong lainnya. Batur Iwan Portal Iwan lodong. Sadis pisan eta anjing. Mun aya nu keur main sasa urut batur. Manehna teh bari leumpang moal remote dikiekeut repot. Pareuman. Ngan saukur cik manehna teh. Goblok cik anjing. Ngecit. Emang ngan saukur bari ge ngan saukur cik gitu. Cik aing teh aduh Anjing. Eta teh kolot coy. Mata kolot. Heeh. Mun manehna mun rusak stick dibenerkeun ku sorangan manehna mah. Anjing. Dan aja rugi anjing jelema teh. Benerkeun ke sorangan. Mung anjing gibarkeun ka batur. Rugi. Bisa bongkar gak bisa pasang Heeh, bisa. dibenerkeun ku manehna. Tapi maneh mun main PS2 kan betul. PS2. Main bola atau Orang mah sih lamun keur baheula memang jarang main bola, jarang pisan main bola teh sokna main gitar hero lamun teh main Naruto Shippuden. Jadi aya baturan sakelas oge si Dindin. Oh si Dindin. Jadi kan Naruto Shippuden teh perjalanannya. Jadi battle jadi hiji versus hiji battle gitu. Cuman urang mah si Dindin namatkeun. Jadi perjalanan si Dindin atau urang nu neangan musuhna. Tah pas gelut pindahkeun stick sakali ewang anjing gitu aing mah baheula. Mun main Jai. Lamun orang mah sih PS2 itu lebih ke main bolanya. Main bola. Terus kedua si GTA. Hmm. Bully. Oh, bully. Eta mah orang teu mecakeun misi eta mah main teh bener main dengan masalah hajar gelut anjing keributan gitu kan. Nah, eta sih paling favorit. Mun main bola, main tim favorit itu naon? Manchester Kadang City, heeh. Aing mah baheula ke dia Inter. Oh, zaman pemain Adriano. Bal- Si Ibrahimovic. Ibrahimovic. Anjing hoja eta zaman mah. Mata yang mun main eta menang wae aing. Karena dibawa ku aing ku soran ku si Adriano anjing jiga rebonan main bola teh jiga rebonan ku aing Jadi teh lamun kerja jika Ronaldo Messi ya. Heeh, kitu we. Makana teh Adriano aing. Baheula. Kipernya siapa sih? Masih inget tuh? Kipernya Julio Cesar. Terus backnya Materazzi-nya. Heeh, Materazzi Materazzi. masih inget lah gitu kan. Terus Ivan Cordoba. Ivan Cordoba. Aing inget kene anjing. Ingatan aing mah pokoknya luas ingatan aing. non si Luis Sebastian Peron masih main di Inter. Inter Inter. Inter. Masih kene itu. Pieri. Yeri. Pieri. Oh Pieri. Suan aing Yeri anjing. Legend. Terus setelah beres main PS gitu kan. Heeh. Nah, hobi yang lain tuh kalian tuh suka apa gitu? Urang mah ke SMP ngiluan ekstrakurikuler oge aing. Benar sekolah. Emang SMP aya nya? Aya, urang mah volley baheula. Anjing mana atlet Aing volley? mah atlet pisan. Mana jadi yola Sakala anjing. ge ku aing mah di ieu nanti didalami olahraga. Pakai sepatu mogul. Mogul terbaik. Mogul Anjing. terbaik. Cik aing eta bisa ka Style mana-mana. gitu ya. Si mogul mah. Mogul bisa ka Serbaguna. mana-mana. Jadi kalau teman-teman enggak tahu mogul, cek we nya di Instagram urang aya lah ya. Aya. Nu logona cak-cak. Karena mun Di aing karek geus ya. Mana kan sepatu mogul teh logona teh cak-cak. Kulit cak-cak sih kana anjing. siga namanya di seetik di sisi tanah jadi seetik tapi mau mungkin lah anjing. Tapi memang karena suka aing make sepatu mogul eta main bola teh lincah aing. Anjing. Jika blue teh kumaha anjing main bola. OP aja, overpower gitu kan. Aduh. Tapi dari segi permainan bola kan ada posisi striker, back gitu kan, kiper. Nah, ente posisinya naon sebagai naon? Pelatih. Pelatih aing Goblok. Itu main bola. Mana emang tara main bola kan SMP-nya? Oh, main bola. Sih mun futsal jeung aing wae timna. Mun futsal mah. Awal anjing si Bram. Mana si Geo pokoknya dia aing musuh jeung mana anjing. Aing mah jeung si Geo wae karena si eta kuat ini sukuna lu. Bitis lagi bola bisa deh. Hayam negeri anjing si eta bitis lagi. Badak bitis Bola asli. bisa asli. Badak Kita bisa. lagi aja. Oh, mata aing mah pokoknya yang musuh jeung si eta we aing mah. Hayang Memang ngincer si eta. Ngincer si eta aing mah. Emang kuat anjing jelema mana emang. Bahala mah keur di Leo nya, lamun futsal teh di Leo. Lewat tadi belah mana? Aing mah aing mah can pernah miluan futsal merenya da urang pindah meureun. Spina mana mah. Atuh dakar kelas 5
masa kene pengenalan lah. Kelas 2 Prestasi baru lah, ya, kelas 2 ada reukeut. Tak kelas 3 karek rame pisan kelas 3 mah. Anjing. Keseruan apa di kelas 3, Bro? Aing kan tidak tahu, coy. Loba aing bala mah ku Oh, lagu. Masih ingat ya lagu? inget lagu. Coba cek sound. Lagu nu mana ya nu? Kela sampai meh lagu nuraneh Mars SMP Cililin. Ah inget kene Oh, masih aing inget. mah atuh. Sik coy mana inget Coba kene? Mars SMP Cililin, Bro. Awalannya tuh dong sih. Kami Itu musik piano lah, paya dia lah. intro lah. Tenenet tenenet. Marilah. Lain eta Perindo goblok. Sorry. Mimiti nama iya Asya. Kami siswa SMPN 1 Cililin. Oke, itu 2. Siap belajar penuh semangat. Aye. Menuntut ilmu demi masa depan yang cerah, mampu bangun jiwa prakarsa. Eta tapi nu kadona mah aing poho deui ingat teh refna. Kumarepna. Mari singkirkan sikap yang tercela, ciptakan prestasi mulia agar menjadi anak yang berguna, penerus cita-cita bangsa. Aing apal kene eta mah anjing. Hebat. Eta Payadi aing pokona salam hormat ke Payadi. Payadi teh guru olahraga. Lain aya Payadi Seni seni budaya aya. Budaya. Eta jago pisan nyiptakeun laguna. SMP lah lagu anjing mana tapi apal kene di. Aing mah inget Memorinya kene. kuat. Sabar memori. giga, sabar tera. 40 tera aja. Perlu diformat, di reset. Oh anjing aing inget hal anu kecil di sagede tai kuku aing inget. Oke, kan eta lagu ieu nya, lagu Mars atau jingle sekolah SMP gitu kan. Nah, lagu Galau Ente naon teh zaman tahun 2007. Pangrok jalanan aing mah. Kela. Taruh Kan jalan, mana aing. nanya tehnya lagu galau. Anjing lagu galau mana naon anjing aing masih gana kafein anjing mun teu naonnya El Kasih misalkan. 5 minutes. 5 minutes. anjing, 5 minutes. Ini pangrok jalanan. Kan aing. Karena aing mah baheula ke SMP, SMA kelas 2. Aing teu mengenal cinta aing mah. Aing ke zaman sekolah mah init ka sekolah main bola, belajar, balik, tara cita-citaan urang. Oh. Mata kurang bala kerasa salaman tah. Salam-salaman kan di radio ya baheula. Ke kelas 2 eta mah. Ayalah awewe. Orang resep ke saya teh tapi ente cinta-cinta tapi nyangaran aja awewe geus nya kitu geus remaja lah geus mulai suka ke lawan jenis gitu. Oke. Aing teh resep ka awewe teh. Udang. Mana lagu favorit naon? Urang mah pangrok jalanan cek aing teh. First impression ketemu dengan wanita, Heeh. laguna pangrok jalanan. Mata aing pang sejak dini aing. Anjing. Ku simpan Eta. rindu di hati. Tah, eta lagu favorit aing. Cerita sahabatku Asik. berawal dari Tapi emang sempat lamun di zaman enak mah viral pisan ya, keur zaman Viral, baheula. zaman Ai baheula. anu tabrakan teh eta pangrok jalanan. Oh, lain. Gebi. Gebi. Oi, Gebi masih eta. gitu. Du pernah ada kata kata atau rasa sih? Rasa. Kata masih kama bunta aja. Rasa merica. Rasa cinta. Rasa cinta. Terus antara Kita kini tinggal kenangan. Asik. Ingin ku lupakan. langsung kan teleponan aing kan. Eta booming pisannya ke zaman orang SMP nya. Soalnya kan memang media sosial jarang. Terus di teh informasi tidak seakurat sekarang, tapi lagi lo baca akurat sih. Emang geus Yes, informasi gampang. lah, banyak kok. Terus kan kalian tuh kalau misalkan mendengarkan musik gitu kan. Dulu mah kan belum ada platform musik gitu kan. Nah, kalian tuh kalau misalkan download lagu di mana? Urang mah baheula Website-nya apa tuh? Reverb Nation gitu. Anjing Waptrik aing mah cok. Waptrik. Waptrik aing mah. Ya, Reverb Nation aja namanya. Selain Waptrik, Forshare. Oh, Forshare. Ya. MP3 itu sih MP3 pernah ada gue tuh terutama MP3 MP3 Pak. MP3 Pak. MP3 BO gara nanti booking order Sararane ai anjing. Bisnis online. aing baheula mah mun resep lagu teh init ka warnet meuli kaset kosong CDR gitu Oh di beuh. baheula gitu aing
Aya anu hiji kisah aya aing teh inget keneh. Aing mau disebutkeun ngaran Mang Nemat bisa eraeun anjing. Mang anu Kan baheula mah emang zaman ke akses video bokep baheula mah kan aya mah kan gampang ngeun HP ge. Baheula mah kan induk kaset. Ya. Mana nanti ka aing teh. Di pangadownloadkeun ieu nanti film naon mang cai teh. Eta film oke ka aing downloadkeun kalem cai teh. Inget keneh SMP kelas 3. Aing geus rada ngarti lah ngadownloadnya setik-setik. Ku aing teh asupkeun sih di kaset teh. Buka ku aing teh ieu mang cai teh bikeun. Ku aing di-download film Teletubbies anjing. keluar bayi matahari. Teletubbies ya. Keluar bayi matahari. Ciluk banget. Iya mah bener cerita bener sumpah aing mah cari nyarita nu baheula bener nu leunteu garang-garang aing. Tinggi winggi. Jangan lah, kalau aing can beres kalau mah. Saatnya tapi berpisah. Lain Asia. Lala, Pasti Asep. Miki. Tipsi lala Asep. Diasupkeun ku aing teh. Cik manehna teh sabaraha da di ieu nya. Teu mang sok we bae cu urang teh. Eta we gantian urut nyewana cik aing teh. Sabaraha nyewana 3.000 cik teh. Sajam. Bae 5.000 we. Cik manehna sok diekeun cik aing 5.000. Setelah ku manehna teh. Isukanana. Goblok geus si anjing. Aing teh naon mang cik aing. Ku aing geus teh kala cik anjing. Kan kita lah sih cik aing kita kabayang kita anjing aing lupa teh buru-buru tapi bisa dicarekan anjing. Jika mun mana ingat eta era juga tapi ku aing mah disebutkeun ngaranna nya bisa eraeun anjing. Anjing di AO-keun anjing. Oh coba kan eta gini si tinggi wingi kan nu pertama aya teh. Aduh aing Saatnya Teletubbies berpisah. Saatnya tapi berpisah. disangkana meureun video kaset ieu eusina Bokep, asal lain da aing mikir anjing. Bisa gua aing lagi. Tidak awalnya engas itu kan. Hasratnya naik, gerain naik gitu. Teu masalah lagi ayo. Teu lamun sorangan teu masalah ieu geus ngumpulkeun barudak cenah teh. Ayo anjing aing boga kaset bokep anyar, cenah boga kaset bokep anyar. Oh nya dibeunkeun ku si Andi. Oh sia ulah cocok. Baheula emang Keluar matahari. Lumayan. Matahari budak saya keluar aja matahari budak keluar langsung. gini anu gajahna geus Stop lagi. Baheula aing bener eta cerita aing tengayang-ngaya nya ieu mah pemirsa ka ada tengayang-ngaya emang bener real eta ku aing di-download anjing. Dibikeun ku aing ka. Ku aing mau disebutkeun ngaranna mah da soalna masih kene aya lagi masih kene wau anjing jelema teh di lembur teh mun aing balik kacilin. Meuting eta mata ku aing. Mata aing mun kacilin mun panggil jeung mang cik aing. Akun sia ka aing teh. Teu Anjing ada lagi. Untuk si mangga teh kaca bang. Ente aing teh. Paling ku aing ge cai teh mang kumaha kaset nu bae teh goblok sia mah cenah ka aing teh nyarekana teh pake cai aing teh. Jadi inget dongeng Kang Ibing cik aing teh anu aki sebling. Aduh Allahu Akbar. Aing nyarita kieu teh lah sok inget ka almarhum Kang Ibing aing mah Al-Fatihah kanggo almarhum Kang Ibing. Eta mun aing ieu mah lah kiblat aing dina bobodoran eta Kang Ibing mah terbaik pisan. Tapi kiblat merah Teletubbies lain Kang Ibing. Lain. Aing ge jongi deh emang baheula aing boga kaset Teletubbies keureuti ku bokep urang di pangmulikeun teh. Kaset Teletubbies terus lagu-laguan budak baheula mah kan lagu anu kamu makannya apa? Oke. Aing eta baheula anjing. Aduh anjing banget. Dari lagu eta nya. Saya juru masaknya. Ada nenek. Aduh. Nah, deui nya cerita baheula teh. Loba lah bukan mah aing mah disebut nya bahasa keren troublemaker gitu nya. Enak pembawa masalah Public enemy lah. Kalau orang mana geus kepikiran ngabeun Teletubbies anjing. Kan aing teh lieur ya kan ngadono deh. Kan namun aing inget kan situs bokep kan Brazil itu lah apa. Pas inget aing teh cek aing teh anjing dosa cek aing teh karunya kolot tuh nyaluhuran aing lah umur teh jauh atuh. Anjing geus ku aing bere ieu film Teletubbies sih aing. Ku aing download tuh anjing Teletubbies. Sipkeun ka mah. Ku aing teh di crossing pas biji teh gitu. Si tinggi wingkina. Aduh anjing cek aing. Aya sambungan. Oke. Aduh anjing. Anjir. Anjing kita lucu pisan Kasih mantak aing mantak manehna mah deukeut ka urang mun balik ka Cilin ge.
Di cek aing. Tapi emang mun aing Enggak saya. aing aja teh. Si anjing mun inget bawa ku aing di heurean maneh teh anjing cek aing. Tapi emang Tapi baheula ampurannya, keur zaman hayang nonton bokep teh ku kasetnya. Kaset baheula mah. Internetnya memang kudu ngadownload heula kayak Nya. gitu. Terus zaman flash disk memang keur mahal. Terus orang can bawa roga PC atau laptop gitunya masing-masing teh rek nonton. Jadi melian kaset we rek nonton nu itu teh soalnya aing pernah anjing diajak ku si ieu. Hayu kayak masih akeu anjing cai teh. Berang-berang anjing. Berang apa berang apa di sini? Berang anjing. euy. Berang. Naon di kayak masih akeu pembeukeun we sasaha. Aya naon anjing cai teh we sasaha yuk. Aya urang si Andi si akeu sabasa orang deui nya sabaraha deui sehari. Si Tegong. Tegog kayak pokoknya nama set di kamar wes di kamar si Akeo da aya TV cenah PCD orang pindahkeun PCD anjing rek naon lalajo bokep anjing di set di tiraina ditarutupan lalaki kabeh geuningan lalajo bokep teh ai cek aing teh lucu kieu. kieu Baheula aing eta teh anu ngida emang lintas usia kan balak ke atletik oge. Ku aing sebutkeun urang si Adit si Akeo si Bulai, si Ajay, si Ius bola teh. Eta teh mun nalajo si Adul jadi nu kalau teh. Mun nalajo teh aing udunan DVD teh. Mau PCD aing teh ngaja nikreuh ka imana teh ka apa sih memang ngaja. Jang nalajo eta anjing. Nu ka ditu gelo baheula mah bener. Emang baheulanya Emang bengal sih kumaha. Tapi da waktu ngaji mah ngaji we jalan alhamdulillah sekolah ngaji mah teu lewat gitu. Jadi da ai baheula mah teu jiga zaman ayeuna nya, zaman ayeuna mah budak teh geus marahin game. Urang mah baheula henteu anjing. PS orang main game nya da HP PS unggul lamun ulin oge nyampur jeung awewe teh galah. Tah baheula main galah asin. Rental band itu ya. Anjing rental band. Naon di Cililin teh ngaranna tukangan kecamatan Masjid Agung teh? Aya ngaranna Spider. Spider. Si Spider Anu pedang ngaplek anjing. Aduh ampun emang. Tapi emang kenyataanna anjing. Jadi benernya kieu anjing. Hese mun cek teh kudu kitu tah anjing. Peredam suara make naon cangkang nauk. Baheula ada tuyuhannya band-bandan sekali itu da. Mana sempet ngarental band oge dirinya? Sempet aing baheula ngadraman baheula aing. Andi drummer anjing. Lagu yang dibawakan tuh lagi ada. Emang judulnya mah pang lagu teh. Aing pas mau lagu ungu aing baheula Cinta dalam hati. Teu anjing dengan napasmu we jeung dengan napasmu. Aduh aing baheula. Beda aing keur tikir-tikirna ge aduh otak hampuraeun gitu nya kan mun ayeuna geus gede gitu mun inget aduh hampura aing tah budak kata ku aing minang digelutkeun baheula mah. Aing mah tukang ngelut-gelutkeun budak baheula asli. Cing mana kena pasal ieu anjing? Pasal Pasal 247. lain pasal Cisangkuy. blog 247. aing pernah ngaruntuhkeun saung ieu warung aing baheula kan di eta mah bener anjing omongeun pisan aing baheula. Caritana teh kan bala kelas ima mundurnya teh SMP teh ka SD kelas 4 kan ngaranna SD 5 halo SD 5 pamiarsa SD 5. Pemirsa SD. Siswa. Aing geus ngobrol jeung cepopong aing. Pemirsa SD 5. Bahkan kan kurang 4 kelas SD 5 mah. Tah si kelas 4 na teh berang baheula teh. Oh beda maksudnya? 2 sip. Oh 2. Sekolah teh 2 sip. Sip hiji jeung sip 2. Sampai kerja ke si memang geus menjiwai nya geus dipersiapkan aing mah ku Gusti Allah ge teh baheula. Gusti. Tah hiji waktu teh memang dihandapkeun warung bakso eta teh tangkal balimbing re baheula teh. Ayeuna mah jadi mah. Aya baling ari aing mah kan hirupna nalaktak naon nu calem aing teh boga duit nu aya di lingkungan eta jadi dahareun milik aing eta. Aing kan kitu nya prinsipna aing gitu. Belejeng lah naik isuk-isuk tah aing. Jadi si ieu teh kan atapna teh ku asbes. Ya. Ai si balimbing teh beladinya tah. Ku aing teh digebreg-gebreg, murag balimbing teh. Karena di tengah asbes eta aing teh leumpang lah. Aing teh najera teh nying pepeus moal cai aing teh. Moal aing boga ilmu ucing cai aing teh. Aing boga ilmu ucing aing cai aing teh. Leumpang lah aing teh. Teu emang aman. Yo kurobas eta mah runtuh kabeh atapna anjing. Runtuh kabeh atap jeung aing yang urang. Terus
baca cek bobogan eta. Aing lompat buru-buru anjing. Eta nu boga naon eta orang Jawa. Oh si Andi cenah ka aing lompat buru-buru ka imah anjing ngabecir. Ngit Jika Andi Lau Lu anjing kabeh. Anjing atapna kabeh runtuh anjing. Brong anjing aing lompat buru-buru. Baliming teu meunang suku barared anjing. di barusak. Tapi eta si udah boga warungna ka imah teh eta Ka kumaha? imah karena gaya ya ka indung aing kana teh anjing tah mau gorokan. Nani cenah anjing ka indung aing. Di goblok aing teh. Aing teh kaget aing. Sasi nyai mah ka emang imah baheula keureut. Aing ka lanjut aing kunaon sia aja lanjut. Eta cai teh runtuh saungna ku aing ditincak cai teh runtuh. Lanjut aing sia aja lanjut aing teh. Aing keur leutik aing cicing di kamar. Gorokan. Nani cenah ngomel ae pokona mah. Gantian atuh kinung aing teh. Imas teh aing teh dibere bekal saminggueun. Aing teh aing. Punishment ini. Punishment bener aing dididik di bageula Karunya, kene. anjing. Tah sih. Ini sekolah teh tarawani ngalewat ke dinya aing. Muter ka ditu aja. Daerah. Heeh, erang Enggak bisa digorokkan. Ada. Si digorokeun deui aing. Muter aing teh ka ditu. Ka jalan di mana almarhum Mang Utep baheula mah. Kadinya ngalewat. Kadinya teh gigireun pagi gigireun jeung pabrik kerupuk aing mah bola. Aing si Akew si Tego gini sekolah STT Nikreuh tuluy. Cik manehna teh. Di jangan di tong cai teh. Aing boga masalah jeung si Mas aing kana. Itu cai teh saungna runtuh aing teh. Sia tuh cenah. Ayo tuh jangan itu Nikreuh aing leumpang. Kan ngaranna kerupuk mah mun disegeus kan karek beres ngadon. Dipoekeun di hareup teh. Keo cai teh bebangi kerupuk. Cokot ya, ulah si Andi cenah yang carekan. Mau aing sebebejana cai aing teh. Ira tadi cek aing bebeja deui gampang kumaha tuh cai aing bebejanana cek si Akew. Mang cai teh. Nyungkeun kerupuk lah. Hosok jang cokot teh. Dijawab deui ku aing teh. Tah keo bayeun cek aing. Bawa ku aing kerupuk teh. Ini ka sakola teh. Balik teh lewatnya mama deui ku aing geus garing cek indung teh. Ini kerupuk teh mana? Menang menta ti Mang Uking cek aing teh. Tah boga teh Mang Uking. Si menang menta. Si menang menta cek teh. Goreng mah lumayan cek aing. Padahal aing menang mama aja. Dirauh ku aing. Anjing. Batur-batur usaha. Tapi ampura mah enggak aduh da teuing nya Mang Uking geus naik kene gitu. Tapi pabrik nama geus eueuh nama euy. Pabrik kerupuk. Oh, salah pabrik gede mah. Pabrik badag eta kerupuk. Bukan berarti dicokotan ku ente kabeh. Lain. Bangkrut gara-gara Da gitu emang gitu sabari. terus mau gitu. Modal aing teh sampeak mah. Tapi kerupuk mah da aya anjing. Nggak aja aing mun moral layangan eleh lumpat aing ka bladinya anjing kerupuk ieu aing teh rauh bari balik teh lumpat. Da geus baeun. Geus bayeun geus bebeja kanti anggalna. Mang mungkeun bawa bejang anyang geus ku aing bawa. ACC aja. ACC. Aku mah we carana mah aing mah gitu. Yang penting mah aing wareg we. Maksud bawa teh merenya sok we saeutik jeung nyemili dinya. Udah juga anjing mau balik. Rauh ku Ya aing. masa tampi. Tak meuli tara meuli sih baheula mah emang. Ngalaan we aing ada cecenet ku aing ngalah cecenet. Golden Berry. Aduh Anjing anjing. Golden Berry. Asli bahasa Inggrisnya Oh Golden Berry. iya cecenet bahasa Inggrisnya Golden Berry. Golden Berry, serius. Mahal eta mun geus nepi ka Cina mah eueuh mun cecenet nya. aya ngan di ieu Makanya nya di namanya. swalayan. Baheula Swalayan mah mah aing aya pas loba baheula mah keur usum ka sawah mah. Matak aing mah tah aneh hideung oge. Da ulina ka sawah. Ulina ka sawah aing Aing mah. soalnya di sawah ge main bola anjing. Mampu godang layangan emang. Menang layangan ala belut anjing. Heeh. Di sawah nugas di nya non di panen teh. Dibuat. Dibuat. Dibuat naon? Dibuat. Bahasa Indonesia dibuat lain ieu mah dari itu bahasa Sunda dibuat. Naon nya bahasa Indonesia na teh? Dibikin. Bagus. Making. Halo Ya, pokoknya. silapal kan. Kamana mak making padi. Dibuat. Bukan mah beak bukan mah ngebon-ngebon di tukang geuning maing mah. Nah memang sih mah Badung anjing karena SMP ge. Nya maksudnya nya Badung pada zamannya gitu. Nah, orang ge pasti ngalaman Bandung sih. Tapi da emang timbal baikna aing ayeuna geus gawe ya. Mun ka Cileunyi teh karena aing baheula ngarasa aing ngarugikeun wae orang-orang sekitar jadi aing ngabantulah setik-setikna mah masjid gitu. Ayo gitu. Ya maksudnya ta eta ngamumule lah bahasa Sunda mah gitu. Urang teh kudu. Karena memang ieu mah menurut urang gitu nya anu baheula keur leutikna beungal Bangor di kemudian hari nanti bakal lebih berpikir lebih naonnya lebih Ya, kritis bener, lebih kritis bener. emang Setuju orang. menurut orangnya eta gitu model hal-hal anu Anjing, bos. Nah, ada iklan. Sasa naon? Sasa paranti cet rambut anjing. Aduh. sasadu anjing teh Punten. Nah,
Eta kan si kisah apa namanya teh? Kerupuk udah beres nih. Nah, kisah lanjutannya ke si beling bingde kumaha eta. Tah balik eta mah ujung-ujungna mah di gantian, Didamaikeun, kudu gantian. urang di gantian. Tapi lewat ieu teh ka rumah. Aing geus dibenerkeun mah aing lewat deui, legeg deui we aing mah. Leumpang di mun manehna mun Mesti gantian anjing ku aing. Tapi Lagi alus gitu. memang manehna galak emang orang. Emang manehna galak mun pagi jeung aing teh kitu. Wah, ngaleret teh tuluy. Ya. Geus di jauh kadek ku aing diledek. Maling apu tina poek teh di aku aja aing. Aing bari lupa teh. Ima lain rasis teh tapi memang baheula gitu. Anggap ya pujian yang lain. Bari lupa teh aing bari ngomong Pujian. Oh, pujian mah eling-eling umat aja. Masih bocil lah gitu ya. Aing pasti barudak inget lah soal eta keutik. Aing mah aya nu tatangga lembur, ngebon di imah aing, lain di imah aing di ngebon di pipir imah urang karena ya sawah lega. Ngebon teh ngebon hui eta geus SMP eta geus rada dewasa lah baru dake geus ngarti kanu halanyir geus apa berarti geus dewasa lah gitu. Hiji waktu teh keren ngaranna teh malam tahun baruan kan masuk ngara liwatnya produk teh bebeleuman teh teh beak belum ieu teh belum daging deug hayam teh waduh belum cai aing teh lapar keneh teh cai teh ka barudak teh lapar deui euy cenah kela tuh aing boga hui cek aing teh di mana itu di kebon aya goblok kebon saya teh kebon batu cek aing teh main aing kalau cek aing dikreuh anjing oke cai mau Jadi korek batur teh dianggap ya pokoknya mah di sekira di main nu aing eta mah cek aing Ya aku ya tuh. kepeak atuh rek ku aing eta hui Pakai lah bakar-bakaran. kayak bakar-bakar dah dasar emang huina teu halal teu amis huina najan baradago ge euy Tapi memang segala sesuatu yang tidak halal itu memang tidak enak. emang ku aing mah dirara deh kabeh jeung si Akeo teh ngendap si Adi anjing geus mirip juga bangsat mah goblok cik aing teh amit ieu mah kapaksa we keo cik aing teh Cosplay anjing geus cosplay ini anjing. Mendesak. buah aing mah baheula tah di Buah? di ten Buah naon lagi? buah mangga Oh, buah buah mangga. mangga beureun enang nu bongana mah geus ting aya teh keueunya mang empah ting aya keneh ting wae poe deui da ngaranna mang empah Bang Uking. Mang Uking. emang aya deui hiji deui geus aya keneh teh geus eueuh meureunnya tapi teh nya ikin paralon ngaranna aduh ampun amang da eta mah landian kolot Mengalir sampai jauh. di waktu eta mah geus beres raremi jeung barudak urang keneh si bulai bola teh si Ake udah nu sok hayang loba pakayang nama Ya. dicenah ngeunang ngarujak ngeunah pasti cek aing teh ieu urang ngalah buahna cai di mana loba aing kebon mah cek aing teh di lupa nginyi barudak teh marawa kampak mau kampak ceng teh bisa enak naon cing mau Kompak lah gitu cenah Mau kampak anjing. deh take cek aing teh nu mangempah dirurud ku aing taraja wal anjing mangkin paralon taraja wal eta bijeu mangkin paralon teh wah sia cenah anjing nangkol ieu nangkol tiang listrik belentrang anjing aing lupa kalau cuma lupa kata Mang Ari almarhum Imam Mang Ari nyara rumput kali disalametkeun tapi eta ku almarhum Mang Ari geus we namanya Al-Fatihah gitu Fatihah. kemanena teh ari cenah aji eta Mang Ikin galak anjing tadi barudak ka dari itu eueuh Mang baralik cenah tadi ge padahal nyara rumput di kamar teh salamet alhamdulillah teh Mang Ari Ya akhirnya nyalametkeun aya keneh nu banget matak cik aing nu bareng mah dikenal si aing di lembur Itu teh teh zaman SD kelas apa? SD eta kelas genep berlanjut pokoknya mah SMP tah orang SMA kelas 2 baru aing berpikir bahwa masa depan teh kudu dikejar gitu Bukan dikejar, diregenerasikan. aduh aing heula anjing ngagelut-gelutkeun budak aing mah baheula asli inget keneh tah si Upi nu diminengdeuykeun mah digelutkeun kumaha anjing. digelut si Udung ngaranna teh Udung nya Aduh, bukan maman. cara ngageutkeun teh kere baheula mah aing. Aing, "Pi, anjing tadi siapa teh maneh cek aing teh keur main bola." Kunaon kitu cek aing teh andi. Si Udung anjing ngalewe maneh cek aing teh. Pada manteu anjing. Adu domba. Adu domba. Di adu domba anjing. Anak-anak adu domba anjing. Ngalewe maneh si anjing tadi cek aing. Manya gitu, anjing cek di mana teh. Dung sia bener teh cek si Upi teh.
Tuh anjing sadung mana main bohong cek aing teh kaja ku aing di komporan. Mana wani teh kasih udung wani aing mah cenah. Dung mana teh wani kasih ubi teh wani ieu ciduhan cek aing teh. Sok bare-bare pan jadi ciduh kana curug aing teh. Jadi kana beungeut mas tadur der di dia teh garelut. Aing mah balik geus gitu mah. Kolot-kolotna atuh anjing. Kolotna udah datang da nepi ka eta bapana si Upi almarhum utang. Da kitu cenah nu ngaranna di mana-mana nu ngaranna Andi, cangor jelema cenah. Aing eta astagfirullah aja aing. Geus kakolot deui. Asli eta kakolot deui mentak inu urang mah geus lieureun anjing ka aing bala keur teh. Aduh aing. Itu waktu pada saat itu si tetangga datang ke rumah gitu kan. Nah, babe keur di rumah. Babe mah kan jarang aya di karena imah. kan Babe kan kerjanya. ngaborong ae gitu jadi di tara aya di imah lah, tara aya di Cileun Lanjut mah. karena lanjut aja ya. Lanjut aya. Lanjut aing cicing we. Teu carekan. Dan lanjut si Andi mah nya urang datang ge jadi jarang ngobrol gitu si Andi oge. Saya ada ngobrol minta rokok. Lanjut aing mah kayak aing minta rokok aja. Terus jeung di kamar teh lanjutnya tuh penjahit Sevenfold anjing nya. Taben pisan. Cek si Andi teh ieu naon ngeunaheun penjahit deui cek. Oh nya tah si Andi teh dinya we penjahit Sevenfold tuluy. Awal pertama lagu Epenjet teh nu mana judulnya tuh? Sia mah apal sih the day. Is the day karena Soalnya enakeun. pas orang nginep di rumah si Andi teh nginep terus pas isuk-isuk rek berangkat sekolah teh atau berangkat masalah teh si lanceukna teh nyetel lagu si Sedih pas melodina teh tah ieu anjing ngeunaheun melodina cenah aing inget keneh cai teh. Naon di mah lagu Avenged Sevenfold cai. Oh mana apal gitu anjing cai teh apal lah anjing. Tidinya we langsung Woi, gitu kan. tuluy anjing. 17 Agustusan kayak mah di dandanan atuh anjing sawak-awak teh. Epenjet. Entuh. Di cukuran aing kolecek aing. Aca aing teh yang dipangkeun bukna anjing kolem kayu aing mah tah ditekeun buk bae. Aduh keur aya bukan keneh bakal lama. Dipangkeun make lem kayu aja. Dikasih warna. Heeh, dibeureman beungeut. Jika ayam warna-warni. Asli. Iya emang 1000-an. Ribuan. Was aing juga aing mana jadi deathbed anjing. Kapung gitu. Asli baik bala aduh aing. Lo rupa-rupa we kalakuan bala mah. Tapi da ayeuna mah eueuh euy. Tapi untungna teh aing dikersakeun budak aing awewe alhamdulillah. Mun laki teuing jadi aing Hermawan lagi. versi 2 anjing. Hermawan 2.0 anjing. Junior teh pakai JR gitu. Tapi memang orang pas ngandung pamajikan ke ngandung mah budak teh yang lelaki aing sebenarnya. Geus disiapkeun mah Karena memang naonnya impian semua laki-laki ketika punya anak nyampe hayang laki-laki gitu. Anak pertama pasti pengen lelaki. Terus yang kedua biasanya pengen perempuan. Sejodoh lah gitu. Aing geus disiapkeun ngaranna ge. Saing teh neng ngaran teh budak lelaki. Udah punya aku mah namanya siapa? Rambo Junior Hermawan. Atau jadi Esa. Steven Seagal. Lain. Tong cece pamajikan aing teh juga dina Upin Ipin cenah Rambo anu hayam geuning. Anjing hayam eta mah anjing. Aing yang Rambo Junior Hermawan. Special Stellar esa. Anjing eta lah pokoknya. Balik deui lah ke SMP, nih tadi. Naon sih mana nu Aing mah nya mun SMP teh memang los pisan memorina teuing nya. Karena kacampur benernya. Urang kan di Cililin ongko di soreang ongko jadi kacampur baturanana gitu. Jadi mah inget lah hiji-hijina. Tapi kan lanjutnya dari Pondok Tan Sitegar teh pernah nyawa PS kan? Ya bener nyawa PS. Mana milu kitu? Milu pan lanjut ka awal akhir teh teh milu anjing. Anu aing muncak make kameja. Eta cenah. Nah kieu abdi nama kieu. Ya orang nyawa PS di biasa di Akines Tegar. Ayo gas. Tah isukanana mending ka imah urang cek urang teh hiking. BTW naon ieu tuak naon. Bo ieu geus sake anjing. Siga tuak ieu. Cai teh. Ayo orang hiking we ka imah urang. Hayu cenah. Urang maneh si Andi, si Tegar, si Kibulnya. Kibul. Kibul ngilu. Si Dinin milu. Si Iqbal. Henteu. Di dieu tah. Terus ka imah urang lah lewat ka si Curug Sawer. Geus prepare peutirna teh geus marahin PS, isuk-isuk hiking. Gua rangkong coy. Gua rangkong terbaik. Nah, Nah, terus beres eta teh urang maneh mah kan make kaos, celana pondok, setelan hiking. Aya hiji jelema make celana jeans, make kameja anjing. Rusti coy, kameja Rusti itu. Kira hiking atau reka mana anjing kok gaya kieu siga dora ka undangan batur-batur make kaos kameja warna biru anjingnya.
Warna biru inget kan? Celana jin. Celana jeans. Siapa ke mana? Jin eta nu sontok. Celana sontong jin anjing. Tapi emang mun Entah sih tuh, emang mana ada. aing sih kan katanya nu batur mah kan geus SMP teh geus sartelan garaul aing mah da juga kemunduran we da atuh anjing baju-baju urut salanceuk aing mah baheula aduh Kamana nih kalau kemeja kieu cek kemeja panjang. rek main bola geuning re Eta, lewat lah gua rangkong kan. Tah, cenah di gua rangkong teh. Cenah tong garadeng geus cenah. Bisi keluar naon cenah. aya laba-laba siluman laba-laba inget cenah aing aduh anjing kacaritakeun ta gua rangkong recet kan recet pertama di mulai hiking tuh pasti pilihnya mah jep jara rempling baru dak teh Cara beli teh kan silungnya. Kausa Tahu naon aja. Tapi memang balam memang orang kan sieun lah lewatinya teh gitu. Ku cerita-cerita rakyat di dinya anjing. Padahal mah ada warna naon coy. warna naon Tidak ada anjing tapi ka ayeuna ulah bala-bala anjing bala-bala ya ge. dihakan ku aing bala-bala Kayak mah aing ngacuan king ngabaso Gitar Generosis anjing ya Gitar Generosis. mana kan boga gitar listrik teh bala Milwan main bola anjing warlock inget. aing make kameja aing tapi Main bola pakai kemeja. ada aing mah teu kaup aya nu main bola nya kabita we aing keur Lopang bukan itu tadi. Main teh. inget kene nu bolana meuntas geuning ka naon tangkal euring Tapi balik nanti orang ngilu deui turun ya. oh anjing Balik nanti orang ngilu deui turun ya. ngilu deui mana Kan dijemput di Mas Tegar. gelo nya dipikir-pikir mah Heeh, aing pada cicing we mana bararik teh heula. ada baheula mah atuh da kumaha we da nu penting mah jalan-jalan aja Experience pengalaman. Dahar baso anjing kurang ada di saos anjing loba anjing baru cari beuteung anjing. Idiot. Seberapa jam ya perjalanan di sajam baheula mah da kumaha da karena emang teu ngararokot teh Ya fisik halus kene. fisik halus kene kuat kene baheula mah Terima kasih sudah menonton episode kali ini, di episode kedua, di episode tentang naon ya anjing tentang si Andi antik apa kerendeman Kerendeman. Andi Hermawan. pokoknya mun aya nu carita ti pamiarsa nu bisa di-share, bisa di komen lah dina YouTube SMP Podcast. Kayak mun caritana asup ku saya dicaritakeun lah di ilustrasi. Betul. Jadi buat teman-teman jangan lupa juga subscribe, komen lah dan like, mau share-share ke teman-teman. Ke Barudak SMP, terutama SMP Cidilin, Bro. Betul. Jadi kita akan silaturahmi lagi. Siapa tahu kita bisa ngundang teman-teman yang sudah lama tidak berkumpul, tidak berjumpa bisa. Yang Arantik juga. Betul. Si Ndut lah, Ndut si Aldi Kanib. Aldi Kanib. Pak Reja. Si Aldi kan itu di mana? Pak Reja Si Aldi AFK. nih. Pak Reja AFK. Pak Reza FK. Si Aldi Kanib eta orang Ciamplas. Oh, sayuran. Juragan pasir. Pokoknya buat teman-teman jangan lupa juga lah pokoknya di follow Instagram kita di SMP_podcast ya. Kalau mau follow Instagram kita juga ada di itunya. Terima kasih buat coach kita ya Mike Tyson. Mike Tyson. Ya, Terima kasih sudah membimbing kita sampai saat ini. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye. Yo. Bye bye.